Dukung terus channel Yanscribe ku like, subscribe, serta tombol lonceng notifikasi supados langkung semangat ngadamel video wayangna. Pamitos 20.000 subscriber bakal aya giveaway si cepot. Pamitos 200.000 subscribe bakal giveaway wayang golek satriaan di tiap sasi akhir bulan. Hayu urang ngamumule budaya Sunda khususna wayang golek ku ngamajengkeun ieu channel. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang ke rekan-rekan Abah nu aya di mana wae ayana. Dinten ieu Abah bade ngarakit wayang anu kamari diukir di bakalan dugi ka diukir dugi ka ngecat aya ayana tos janten ieu. Ieu wayang Satria Widandini. Kualitasna kualitas panggung ya. Dina ku Abah bade dirakit tuh kantun masang-masang kain.
baraya abah cara masangkeun ageanana sapertos ieu. Teh hilap katur nuhun ka Teh Yuli ya, anggona tos dianggokeun ya, hatur nuhun pisan Teh Yuli. Namun ieu aya sakedik ya Teh Yuli teu kedah ngage bintang pangkerona Teh Yuli. Yuk kita pasang tangannya. Tuh benang nage ya, alhamdulillah ya, pintu nanti Kang Dali ya, katampi Kang Dali ya, saya benang Kang Dali stoknya terus pada habis Kang Dali. Alhamdulillah, mugi-mugi bermanfaat.
Tuh warga-warga Abah ieu wayang widadi ini teh ayeuna mah atau sering ieu teh pesanan Kang Egan ti Ciumbuleuit tuh mangga ya salam ka Pak Haji Tatang kumaha damang Pak Haji Tatang sareng ka kasepuhan Pak Cecep dari Ciamis teh hilap deui ka Dalang Ucen ye coba dong tos komplit sadayana angwan tos aya kantun dikintun ka Pak Ramli nu aya di Batam insya Allah panginten minggon-minggon ayeuna dikintun eta alat-alat kanggo ngecat kangge ngaraut tos disiapkeun sadayana kantun ngantosan acuk Pak Ramli aya kantun masang tuding ya ngangge ruyung ya khusus ya kanggo anggun dalang ya panangan lagi ngangge fiber insyaallah ayeuna ku Abah bakal di alhamdulillah perakitan wayang Widandini sudah beres. Nah, ini untuk pesanan Egan Ciumbuleuit. Ya, mungkin perakitan wayang Widandini sampai di sini dulu. Nanti lain waktu sama Abah disambung lagi dengan nanti yang akan datang ada pembuatan wayang golek Antarja dan Gatot Kaca. Insya Allah nanti sama Abah
posting dulu intinya. Mungkin hari ini sampai sekian dulu, sama Abah ditutup dulu dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.